Ulah tuh aki api-api unggul itu kiratos itu kiatos ampun nyeri aki canda naon itu acan perung karek dicakalan eta sacokor maneh lagi cek si aki bari jeung melotot ka si Uten alias Anggara. Kabeh ningali Mah Haji nu jadi inung bapak urang oge aya ningalikeun si Udin si Emang tukang giribik tur teu aya sajumlah warga masyarakat nu nyaksian dina waktu eta. Si Uten aluk-alukan cerik di jegelan kopatan. Bumirdang usapan tina sirahna keur kitu paraji sunat pok cumarita. Aduh sakedap iya disunatan aya bahan batal. Nah make jeung rek batal nyunatan tinggal di luhur itu aya kalong wewe. Lamun dek disunatan aya kalong wewe ulah jadi. Si Uten keur aluk-alukan jep sakaligus jempe. Aki abi mau jadi sunatan, mau jadi disunatan sabab aya kalong wewe tuh tingalikeun. Abah Mama, Om, Angga terjadi di sunatan ya kalau wewe, alhamdulillah bahnya bae balah tong jadi. Cicing heula atuh, tingali heula kalong wewe nak kaluhur, da mun geus ningali kalong wewe terjadi bener sunatan kitunya. Bener pisan. Lamun budak sunatan geus ningali kalong wewe, moal jadi di sunatanana. Si Uten culang cileung kaluhur, sabat ning si Uten keur culang cileung kaluhur tur tak kerepeh neangan kalong, paraji sunat ngadoa, geus beres ngadoa mah atuh buru-buru we si Uten teh disunatan, tur tar rampung na waktu harita. Geus mah rampung atuh si Uten, paraji sunat pok de cumarita. Aya we kalong wewe teh sujang. Ya ki abi mau jadi sunatan, bekan bae lah, mau jadi di sunatan naik kitu. Alhamdulillah tuh angga terjadi abah di sunatan Om terjadi. Oh terjadi kan bae tingali kumaha kana koceak atuh si Uten teh ngoceak teukeun ka aluk-alukan cerik di jegelan kopatan. Si Uten ningali ka handap goak deui we atuh ceurik mana teh aluk-alukan. Teh sunatan Om. Aduh Nyeri teu? Henteu Om. Nah jeung ceurik atuh. Leuwas Om. Aya getih Om. Si Uten geus kitu mah atuh dicengkatkeun tur teh niliktik manehna teh leumpang tang ngincit ninggalkeun eta tempat. Tayeuhna nya pisan geuninganan. Usum harita sok sanajan bari jeung lobana ku paraji sunat tapi leuwih mati jigana teh. Buktina we teu karasana naon eta ku si Uten disunatan sok sanajan teu make obat-obatan. Geus kitu mah si Uten buus atuh ka jero imah, urang oge sarua arasup ka jero imah. Katingali ku juru panon, nayaga pencaksilat geus daratang, tur geus naek ka panggung geus tatantatan, tayor kabagiakeun si Uten alias Anggara sanggeus disunatan. Letek cahaya sang surya ti belah wetan, nyangan sabudeureun bumi alam, angin isuk-isuk seger tur tatiis ngadalingding, tur tadi anteur ku suara trompet anu keur neretet di panggung. Jul-jul jelema atuh nyecep ka si Uten, meuni ganeng na waktu harita jelema loba pisan. Ji
si Uten alias Anggara tekarasana naon turta ponyo pisan dahar bakakak aya tilu jeung sagala rupana adep-adep geus disegrekeun ka si Anggara. Woi, Suten sunatan, woi, aduh, Suten, ini mau bisa ke masjid, haha, Suten sunatan. Ji, kaki lagi-lagi ke dincek Suten, iya mang nyecep, mang nyecep. Suksok atuh kabehana ge nyecep si Uten seuri we bajeng nyeklan sate ketan anu gede tur taponyo pisan. Bumirda mah katingali ngaruncelang ku cimata bari ngusapan sirahna si Uten. Nah, ieu abah ieu. Ya abah nyecep Angga tah. Tuh, abah nyecep ieu tah abah ti abah ieu ti abah. Ya ti emak ieu nya ieu nyecep Angga tah gede. Dipurudulkeun duit ti Mah Haji. Nu jadi inu oge nyecep tur tan jadi bapak oge nyecep jeung ngadoaan heula kana larangan si Uten. Maiti Abah Wiranta Juljo si abang oge datang, tetangga oge datang nyelampurkeun ka dinya tur tak kabehana ge nyecep. Anggara ieu emak ieu emak nyecep emak nyecepnya kasep sing panjang umur sing soleh sing cager sing bager apa tuh tingalikeun si Anggara ngesunatan ayeuna mah. Oh, itu sunatan dulu awal itu awal itu bawa itu dian. Kali ngapalan untuk ribu-ribu tuh ya tuh. Si Udin ada bajeng ngenyang ke si Abah Wiranta. Si Uten mangan cicing ceceluhakan barang dahar. Tur tasugema pisan katingalina. Terlambat saya datang ini saya nyecep aja nih. Ya, semoga itu sudah sunatan jadi baik itu. Gak ada apa-apa itu baik itu.